para anu mulia wilujeng tepang dangu deui acara matuh judulna lutung urang teraskeun. Mang Jaya minangka juru dongeng ngahaturkeun nuhun ka sugeri kaum dangu nu parantos ngindun serat. Hapunten serat-serat teu tiasa diwaler, mung saukur Mang Jaya ngahaturkeun nuhun bae. Katampi para wargi sadaya. Perkawi seueur nu tumaros ka Mang Jaya kumaha damang alhamdulillah. Aya hibar pangduati para wargi duwi katiasa Mang Jaya mancen tugas. Ngeraskeun hanca anu katuna teh. Ayeuna urang teraskeun hanca carios nyambung nu judulna lutung karya Kileca. Mangga nyangakeun atuh dongeng parantos dugi kanalika nyaeta Gajah Tarunajaya teh bea karep ambek. Namun sok sanajan kitu kumargi raina nyaeta nu katelah malanggirarang bedang wangkelang tungtungna tina amek kalah kabeuki hartos nama sedih kumargi teu tiasa ngajaring nu jadi adi sangka jadi jalma anu hade kitu teh anu sae lah anu sae manah gitu teu kitu diandawisna para wargi. Nah mangga urang teraskeun dongengna lutung karya Kileca. Sakumaha nu kabandungan kamari para wargi. Nalika Gajah Tarunajaya teh milarian paman lengser, maksad sareng tujuan mah pikeun nganteurkeun. Nyata Ratu Bungsu Karmajaya kahulu dayeuh marga Cina, sina tepung jeung nyibaganan sari susuganan hal ieu teh ngajadikeun hiji ubar. Kocapkeun paman lengser. Basa di karaton aya ribut-ribut para bucatur, manehna mah keur luntang lantung we di buruan. Nempoan kaayaan di dinya nu beuki pikabetaheun. Hatena ngarasa bagja jeung bunga, sabab nempon nagara sakitu hegarna. Asa moal aya we ngabandingan, malah paman lengser asa agul pisan. Dan nagara teh boga manehna atuh bari luntang lantung gawenangan suraseuri we poho kana karibeuh hate. Ieu mah wagya hirup cicing di nagara nu sakieu matak watahna, herang di luarna, seger di jerona. Matak watah matak genya, matak ninyeung munu pajauh. Wagya aing bisa ngalaman kieu, tapi kumaha hari nu nyiptakeun ayeuna da ngarasa bagja kitu atawa henteu ya. Paman lengser ngarandag batras inget ka Ratu Bungsu Karmajaya nu kiwari aya di tapel wates nagara. Keur mancen tugas nyieun parigi atuh pikeun nyumponan pamunut nyi putri malanggirarang. Barang inget kana hal ieu hate paman lengser meotan deui. Jadi gering kawasadi ngarasa watir jeung melang kanu kasep Ratu Bungsu anu keur mancen gawe teh. Taya gunana aing senang-senang suka seuri lantaran nu nyiptakeun ieu nagara nuju kenging katunggaraan. Salah gede aing atuh mun seuri bari ngarasa wagja lelempangan dina katunggaraan Ratu Bungsu. Dedeh teuing kasep mutun. Muga-muga we hidupna sing sabar sing tawakal. Didoakeun pisan ku si paman teh. Hidup mah masing gede darajat, masing gede mili, sing tereh tepang jeung kabagjaan, sing panggih jeung kasugihan kitu tah. Cek paman lengser bari lempang deui. Ngan ayeuna mah beda pisan jeung mimiti paroman alum bangun nguyung. Pikiran tegenah rasa marojengja inget bae ka Ratu Bungsu Karmajaya nu keur nanangan tunggara lahir batin. Dina bibir paman lengser geus teu aya kemang bunga ka bunga. Palem jiga nu baeud jamedud kawas ngewa lain teu resep kana kaayaan nagara nu sakitu endahna. Ngan hate teu mikeun lamun dirina suka bunga diluhureun ka sedih deungeun. Mana komo daya masa saat nu merenak eta nagara meunang nyipta Ratu Bungsu kari-kari nu nyiptana meunang tunggara. Puguh we karasana ku paman lengser matak tugenah hate. Matak geus teu nemongkeun kabungahan kalah ka ngaharuk bangun miluna langsa. Waduh, kumaha bejana ari putri ieu. Nah ini tawah henteu ieu kaparigian teh. Lamun teu ini teh bari teu mawadahareun asa kabina-bina teuing. Kajem kaleulewihi taya babandinganana. Eta mah sarua we jeung ditah paeh ka Ratu Bungsu. Badana diala, tanagana diperes, ari warugana diantep sinaruksak. Lah, pura tu moal aya buahna moal kapetik hasilna. Karunya teuing utun sing sabar sing tawakal.
cek paman lengser dina hatena bari terus lempang lalaunan ngadedod ngagandong leungeun samping ngagapui lempang lalaunan ngagapui kana taneuh ari tukang nyingsat temong bujur teh kagambar henteu para wargi nu hareup ngagapoy anu tukang nyingsat temong bujur sarua jeung bohong dasar paman lengser teh kitu emutaneun sami sareng mojang-mojang ayeuna kitu teh para wargi ari ti hareup rareket ari ti tukang molongo mun sok incok maripuh we lebet angin namina backlist teh sarua cenah jeung lalaki geus jaya lah kitu alah teh ben tenang ngagapuy teh sadayana ayeuna mah lancingan cut bray teh mangga urang teraskeun deui barang keur luntang lantung kitu kurunyung aya nu datang menirusuh kawas nu ngeman timalan si horeng si mana horeng teteh jompong angkat setengah lumpat hayang buru-buru tepi ka paman lengser barang gok terus nyarios hoya si paman keur naon ieu luntang lantung diburuan ieu kebeg paman lengser ngarenya greuwas lantaran teu kanyahoan ti tadina ujug-ujug aya nu ngagebah we terus ngalieuk bari buncelik mun teu inget mah hayang nyarekan kanu ngareurewas ngan untung kaburu sidik horeng nu sumping teteh jompong paman lengser teh tulus ambakna ih aku naon atuh Nyi Ratu bet ngareuwas ka si Maman teh nun tega teman ngagebah ka paman nu kurang teh nyerag yu jantung mending ngagantung luas lain di kieuna panyana teh langit ragrag untung jantung si paman teu murah dengan saukur yang ngagantung wungkul hampura atuh paman jamak we da lalaki nya keun bae leuwas sakitu mah yeuh moal matak ucul duit kuring teh manggul piutus ngeman timalan saur teteh jompong bari netep ka paman lengser nu colohok bengong hutan berat ari piutus teh mun dipanggul kitu nun ceuk paman lengser eta mah bawasan wungkul atuh hayu buru-buru urang adeheus ka karaton lantaran paman disaur ku Kakang Gajah Taruna Jaya kada sumping ayeuna pisan saurna teh aya penting tema teteh jompong bari nunjuk ka palebah karaton direret ku paman lengser buah rek menang hukuman ye aing ye nyana aya naon cenanya aya naon atuh Nyi Mas paman meuni rareuwas teuing sok sieun rek di benua ye pedah tadi boga dosa nun dosa naon ari paman nah atuh make nyieun dosa ari nyaho mah yen eta teh salah lamun geus nyaho salah jeung matak dosa ulah dipilampah saur teteh jompong bari mencrong semu heran soca mencrong ka paman lengser ih da menang milih jeung mikir kieu dosana teh yeuh kulantaran paman teh inget ka Ratu Bungsu nyaku paman dibejakeun ka Gusti Gajah Taruna Jaya yen Ratu Bungsu geus 3 bulan digawekeun bari jeung teu diparawan tak kitu dosa paman teh nun mangkaning Nyai Putri Malangirarang sakitu galakna ngan paman teh percanten we ka Gusti Gajah Taruna Jaya pira aku make tega ngabenuan ka si paman ubatan sakieu paling-paling bade maparin hadiah meureunnya cek paman lengser ngabeberaha teh da hatena mah rada reuwas kari-kari tadi tas nyaritakeun Nyi Putri ari ayeuna disaur ku pisan ka karaton puguh we reuwas sok sieun meunang bebenon ti Ratu Emas Malangirarang oh kitunya paman kaharti atuh ari kitu mah paman paingan teuing atuh tadi teh Kakang Gajah Taruna Jaya angkat ka ditu bari terasa bendu ka Nyi Putri tapi da teu kudu salempang paman lengser sabab nu ngangkir ayeuna teh sanes Nyi Putri nanging Kakang Gajah Taruna Jaya hayu atuh paman saur teteh jompong ngajak indit buru-buru bisi anu ngangkir ngantosan manten nyamangga nun paman sejang ngiringan we bra duanana indit ngajugjug ka karaton Lila geus anyog teteh jompong miheulan asup dituturkeun ku paman lengser ka sampak teh nyawe di dinya aya Gajah Taruna Jaya di baturan hadda teh ku Ratu Emas Malangirarang sumanga nyangakeun ieu paman lengser parantos ka dieu saur teteh jompong bari terus nunjuk ka paman lengser leos ka jero teu bijil deui hari paman lengser geus meneko sila sopanaker teu wani gagabah da loba karisi jeung karempan bage paman lengser syukur buru-buru datang ka dieu saur Gajah Taruna Jaya bari netep ka paman lengser katampi pisan Gusti hatur nuhun bade aya pikeun naon atuh pangna ngangkir ka paman teh nuhun asara ruas teuing puguh paman teh tema paman lengser meninggal leper da boga kasieun jeung kahariwang
ulah rewas-rewas paman. Da eueuh nanaon. Kuring mangan sakadarek nitah bubuhan geus kitu kabiasaanana. Ari lengser mah ukur di titah. Pek bandungan heula ku paman kuring rek cacarita. Gajah Tarunajaya apikna keur nyariosna terusuh jeung teguguk. Oh sumangan nun. Paman mah sejang iringan sagala rupi timalan teh sumun. Sejang ngestokeun pisan paman teh moal kumawan tun mungpang. Da kedah kumaha paman teh sumangga geura saurkeun nun. Paman lengser ngarasa lugina hate lantaran ngan ukur menang parentah. Nu kitu mah geus biasa jadi kabiasaanana teu matak seunggah teu matak sieun. Ieu paman. Ayeuna paman geura miang ka parigi. Tepungan Ratu Bungsu Karmajaya geura bejakeun ka anjeunanana sagala rupa caritaan Putri Malanggirarang. Omat ulah aya nu kaliwat eta kabeh minangka jawaban tina urusan ngalamar nu geus kasaksi ku paman lengser ti mimiti keneh. Saur Gajah Tarunajaya bangun anu hayang puas ngarah yakin kabuktianana jelas akibatna tina pamadegan raina nu kacida salahna. Atuh lengser teh reuwaseun manehna curing hakpok nanya. Unyuk sumangan nun. Bade dijalankeun ku paman nanging kumaha kasaurah Nyai Putri teh? Paman teh rada reuwas ieu. Kieu paman. Derek-dek Gajah Tarunajaya nyarioskeun sakabeh kasaurah Nyai Putri Malanggirarang. Imet aya nu kaliwat ku paman lengser di Bandungan bari colohok sakapeung ungut-ungutan. Bari kumat cerek kaheran jeung kakaget geus teu kawadahan pacampur ngajadi hiji. Tah kitu caritaan Malanggirarang teh paman. Bejakeun kabeh ka Ratu Bungsu Karmajaya. Kumaha kaharti? Saur Gajah Tarunajaya, kahartos nun, kahartos pisan sun. Mangga bade didugikeun ka anjeunanana nanging paman teh panasaran. Nah leres ieu teh Ratu. Paman lengser ngareret ka Nyi Putri Malanggirarang nu memang aya keneh di dinya. Milu ngabandungan kana kasauran rakana Gajah Tarunajaya. Bener paman. Kitu pisan maksud kuringnya. Jeung ayeuna mah geura miang ka parigi geura tepungan Ratu Bungsu Karmajaya. Nu goreng teh anterkeun ka hulu marga dayeuh marga Cina. Pasrahkeun ka si Baganan Sari sabab kuring geus teu sudi teuing moal narima jalma kitu patut barina ge. Bongan. Ku paman geus dibobodo magar maneh kasep ganang nyatana mah ku yumut tiga meong buyang lebu tak kitu paman. Wal Ratu Emas Malanggirarang meuni tandas jeung capetan. Jiga nu hayang puas atuh paman lengser bati olohok bengong dadana karasa sesek pipikiranana robat. Sumuhun. Damun atuh Nyi Mas kapungkur mah kasep tur ganang. Kasep ngalempereng koneng moal aya nu nandian. Lir Arjuna we sugan mah. Moal kapendak babandinganana. Komo di nagara ieu mah teu aya. Rupina awon sote ayeuna sabada disiksa sinang ada mah parigi bari teu diparaban nun. Bagus paman. Teu kudu dibaca deui. Kuring geus narima kana lamaran ti Ratu Bungsu Karmajaya, hate kuring geus pageuh batan taneuh, geus teas batan karang. Keur naon make ngilu cacarita segala? Jiji gara ini keur itu ka parigi, bejakeun saomongan kuring tadi. Terus diajabkeun Ratu Bungsu ka si Baganan Sari. Anterkeun ka hulu dayeuh marga Cina ayeuna pisan. Saur Ratu Emas Malanggirarang. Bari ngakepes ka paman lengser anu nu keur cacarita meni ngarempod lengser teh reuwas jeung sieun. Sumuhun nun, unyuk sumanga. Sejang iringan mangga atuh permios nun. Cek paman lengser harita keneh ge para mitra sadaya bari ngaleper. Beungeut sepa disentak ku Putri. Geus paman. Geus ayeuna mah gari keura init bae. Buru-buru geura init bejakeun sakabeh carita Nyi Malangi ka Ratu Bungsu Karmajaya. Kade ulah anu kaliwat. Saur Gajah Tarunajaya bari neuteub anjeunna ampir bendu ka raina. Ngan untung di dinya aya paman lengser atuh teu katutuluyan. Kumaha nun Gusti? Paman sejamiang nyuhunkeun idin we. Bari ka parigi nun. Ceuk paman lengser sorana pramitra bari ngeleper reuwas perut disentak ku Nyi Putri. Beral paman kuring nyidinan. Kade di jalan jeung kade ulah salah arti sing bener ngomongna. Temal Gajah Tarunajaya bari neuteub. Leos paman lengser init ninggalkeun karaton sejarek ngajugjug ka tapal wates nagara marga Cina rek nepungan Ratu Bungsu Karmajaya. Para mitra kaum dangu,
Sabada anjog kaburuan karaton, Paman Lengser ngagidi geula ka imahna sabab candang dan tadi. Da pugu keur ulin di saur ku raja. Geus tepi ka imahna terus dangdan beres dangdan terus indit ngajugjug ka watel wates. Katapal wates di jalan gagancangan dah hayang tere. Aya paribasa. Atuh jauh teu burung cunuk anggang teu burung datang. Najan bari jeung kitu ge masih keneh bisa ngomong, malah ngupat ka Nyi Putri. Ih, kalah kabuh ki luhur we Putri teh. Teu kaup salah saeutik buat babarian Bandung. Tunyana wakal kieu jadina. Orang belang buayahna. Panyana teh gelis we moal jiga kitu. Tapi buat teuing keur poekeun ayeuna mah. Sugan we kahareupna mah sadar jeung eling kalakuan ulah jiga ayeuna teuing. Kitu cek Paman Lengser bari kepat dibuntang banting bujur ampul-ampulan sakumaha biasa mun leumpang. Sok ngabaliung sawah suku ampir paket rok tina wahing ku hayang gancang. Tapi ngan kerep lengkahna wungkul majuna mah keukeuh alon. Barang jeung inditna Paman Lengser, Gajah Tarunajaya ngareret ka raina nu harita camreut kawas nu bingung. Masih keneh keheul ku kajadian bieu tina ningal bebene goreng. Jadi Malik Ijid jeung Amek ka pegung teh ok Gajah Tarunajaya sasauran deui. Adik, kade kudu hati-hati maneh. Lantaran ieu kajadian moal cukup sakieu ulah ngarasa kaduhung lamun isuk jaganing pageto aya akibatna. Kudu sanggup jeung tanggung jawabna. Sabab kakak moal milu nanggung rugi, moal pipilueun mikiran akibatna. Da kitu amanah ti kakak. Keun bae kakak, kuring geus sayagi narima sagala rupa akibatna. Moal aya basa kaduhung, moal rek nineung atawa waas, pila kadar lalaki jiga lutung moal matak nineung. Keun bae da geus meunang mikiran. Tembah Nyi Putri Malanggi Rarang bari ngareret semu ngadilak. Taarna ngariut ari halis meni centik. Lain perkara lalakina maksud kakak teh. Tapi perkara akibatna ieu geus kasawang bakal aya buntutna. Aya paribasa catang supaan. Bakal aya tunggul sirungan. Lamun aya kajadian kitu pasti remet kamale, kakak teu tanggung jawab. Hati-hati narimana. Saur Gajah Tarunajaya bari ngadeg kecilik indit tinggalkeun Ratu Emas Malanggi Rarang. Jigana geus leuwih ti jengkel geus tak kabina-bina. Hayang ngajengkat ti tadi keneh. Teu lila jauh ngantunkeun Putri. Ari Ratu Emas Malanggi Rarang barang ningali rakana kitu dengan ukur semu ngareret. Teu lemek teu nyarek sigana teh hare-hare we, malah mah dina paroman teh aya parobahan nandakeun manehna teh geus teuas bangkera. Caturkeun Paman Lengser. Harita geus jauh ninggalkeun karaton malah mah geus ninggalkeun sisi lemur. Angkatna jadi dagdigdug jiga nu sewot, bari teu eureun-eureun ngusapan harigu meper amarah. Ari sabab beuki lila beuki kapikir kalakuan Nyi Putri Malanggi Rarang teh matak wirang jeung matak jengkel. Ngajengkelkeun ka sarerea. Paman Lengser ge kacida ngarasa taak sabab tetep manehna kudu nepikeun amanat ka Ratu Bungsu Karmajaya. Mangkaning kacida singgahna. Era jeung asa-asa inggis ku bisi rengpan kusugan Ratu Bungsu Karmajaya bendu ka manehna. Sok sieun ngamek kanu jadi utusan. Mematak Paman Lengser sajeruning leumpang teu boleh mikir. Mikiran kalakuan putri nu sakitu pi amaraheunana. Cacak mun lain ka urang pajajaran mah boa geus kumaha jadina teu kasawang ku Paman Lengser. Duh. Aduh, aya seungah-seungah teuing jo aing ayeuna ieu. Yang tuluh leumpang teh aduh. Mawa utusan kacida beratna. Nyana-nyana kieu mah moal daek we murid. Sabab geus kasawang Bandungnya Ratu Bungsu. Da puguh karasa ku aing eta da teuing nyeri manahna Ratu Bungsu. Sakitu geus ngorbankeun sagala rupa teh buktina bet kalaka ditampik bari dihina. Kumaha ayeuna dah amarah Ratu Bungsu aing wagianana buaya. Dasar nasib. Cek Paman Lengser bari leumpang sukuna geus teu puguh karasana. Tuur minang paket roke sang nyorolok masihan awak. Akhirna Paman Lengser anyog kanu dijugjug, cok anyog ka parigi anu can anggeus. Reg Paman Lengser eureun heula. Manehna colohok bengong nempo parigi nu kacida jerona, taneuh panyaeuran mending ngayeud lobanaker. Nyayeud paramitra.
Paman lengser ngarasa heran ku kadijayaan Ratu Bungsu anu bisa migawe eta parigi ku sorangan. Bu, laro saya Ratu Bungsu teh dipigawe ku sorangan geus sakieu jerona. Lega jeung geus cereh terehang geus yeuh. Atawa memang geus anggeus kitu eta taneuh meni ngahuyud kitu. Parigi jero jeung ruak. Mun aing mah kaburu paeh manten meureun sabab digawe bari teu nyatu yeuh. Ya tetela gede pamawasana urang pakuat. Hebat ku babasena yeuh. Cek paman lengser bari luak liuk malah gawena kumat cerek we tananing kaget. Sanggeus rarat reret ka kenca jeung ka katuhu. Terus lempang deui lalaunan neangan Ratu Bungsu Karmajaya nu can temong. Lantaran kaayaan di dinya lega da puguh parigi teh tilu bau pas hagi legan. Akhirna katempoan ku paman lengser. Harita Ratu Bungsu Karmajaya nu calik nyiuhan salirana geus kacida jauhna jeung baheula. Keur kuru teh hideung jiga lutung nu herangan socana bae. Atuh ceuk saliwat mah lamun ku jalma nu can wawuh moal nyangka putra raja terah ratu sabab Rudin alahbatan tukang baramaen pakaian rarawing jeung kalotor ku taneuh nu campur kesang barang kareret ku paman lengser manehna mening ngalenyap reuwas nempo kaayaan Ratu Bungsu nu sakitu rengkungna mata kuatir. Duduh teuing utun. Muga we anyun masing kuat jeung sadra. Kuat teuing ye teh cukang lantaran kana bakal menang kawagyan rohaka. Keun sing sabar we heula ku paman diluakeun pisan utun. Cek hate paman lengser bari ngalengkah lalaunan. Ngadeuketan ka Ratu Bungsu Karmajaya. Teu lila anyog. Paman lengser mangut bari neuteup ku Ratu Bungsu Karmajaya dibales ku mangut soca heran neuteup kanu datang. Sampurasun Raden, ye paman calikeun nun. Cek paman lengser bari ngusap dada hampir teu kuat nahan cimata nu hampir bedah tina wahing kuatir ka Ratu Bungsu Karmajaya. Bagea paman, haturan teuing meuni lawas teu patepung. Calik paman, kuring bagja kasumpingan ku paman. Aya batur ngomong, saur Ratu Bungsu Karmajaya bari mencerong ka paman lengser. Manahna rada surser da puguh pura teu puguh rasa ting sareblak jeung lelenyapan pertana goreng. Aduh nuhun teuing Raden kateda katarimakeun. Mangga paman bade diuk di dieu payuneun Raden. Hapunten paman teh ngaganggu kanu raos-raos nyiuhan, ngagamahan kanu raos-raos niis nun. Cek paman lengser bari dodongkoan. Manehna ngahormat ka Ratu Bungsu Karmajaya da puguh geus nyaho kana riwayatna, nyaho kana jujutanana pang nepi ka kitu oge. Para mitra anu mulia, sabada harita paman lengser nyarita atuh puguh pikeun Ratu Bungsu Karmajaya ngarasa bungah oge kadatangan ku paman lengser teh. Paman nuhun teuing bet daek nepungan kuring. Hadina mah kuring teh geus ipis harepan. Bisi taya jalma nu datang. Sok sieun dipicieun teu pupuguh kuring teh. Mati-mati dipicieun ge hayang puguh heula jujutanana da kuring teh pangna kieu balas ngalakonan gawe paman. Saur Ratu Bungsu Karmajaya bungaheun pisan malah ngadadak cenghar bakat ku bunga asa aya jalan keur muguhkeun perkara. Is leres we Raden kedah puguh heula putusan naon-naon oge. Ulah ngabuntut bangkong bari ngagantung mun. Ngarah puguh cekeleunana. Tayeuna ge paman teh lain kabeneran ngan tapi ngahaja dongkap ka dieu mangul pi utus ratu ngemban timbalan raja aya nu diseja nun. Naon teh paman? Kumaha saur Nyi Putri teh? Kuring teh bungah kacida didatangan ku paman sakieu keur prihatin. Tema Ratu Bungsu Karmajaya bari neuteup manehna sesebelakan. Lantaran nyebutkeun pangna si paman lengser datang ka dieu teh cenah ngemban pi utus anu jadi raja. Aduh, sumun wayahna Raden susuganan we kahareup mah aya mangpaatna nu ageung. Da moal salamina naas ari jadi jalmi teh Raden. Tah ayeuna nujuna nangan tunggara meunang kaniaya ti jalma lian.
nyawayah nawe sing ageng mana ulah bare ponok pangharapan sing sabar sing tawakal Raden. Cek Paman lengser teu kaurupok ngomong teu ari kumepelingan bari ngabeberah anu tungara. Nuhun Paman, kuring ge jadi sadar ayeuna mah gede hate sarta aya harapan anyar. Tapi kuring penasaran nah kumaha atuh saurnya putri teh. Nah geuning bet aya kajadian kieu kaget kuring mah. Aduh Raden, jadi kieu Raden, Paman teh rada sarusah Paman jerek nyaritana Raden. Ulah susah-susah Paman, caritakeun ka kuring. Ai Paman teh nyangga timalan tinu boga nagara ngabantun piwuruk ratu nu kedah didugikeun ka Raden. Nyatana ti Raja Gajah Tarunajaya sareng Nyi Putri Malangirarang saurna teh perkawis lamaran salira ditampik henteu ditampik ku Nyi Putri demi ngadenge caritaan ti Paman lengser. Ruas pikeun Ratu Bungsu Karmajaya liri ibarat disamber gelap di tengah poe ereng-erengan. Kumaha Paman? Ditampik? Naon sababna teh Paman? Ratu Bungsu Karmajaya nempas anjeunna ruas ngadangu caritaan Paman lengser. Atuh nu nyarita mending ngajenghok ruas ngomongeureun heula pok nyarita bari rumenghap. Sumuhun Raden kitu kasauran Nyi Putri teh. Pamaksadan Raden teh teu katampi. Cindekna mah lamaran salira dibatalkeun, ditolak, dijauhkeun, atanapi ditampik sapisan. Da kitu pokona catur nu dipanggul ku si Paman denun. Teu nyana teuing Paman. Naon sababna cenah Paman? Ratu Bungsu Karmajaya nyabar-nyabar anjeun lantaran hayang terang heula kana jujutanana. Da meureun pangna kitu teh aya sabab musababna. Leres pisan nun Raden, moal aya haseup mun teu aya seuneu, moal ditampik mun teu aya sababna. Kieu kasauran putri teh, seueur kasauranna teh. Sok omongkeun ka kuring kabeh. Nah kumaha cenah Paman? Raden cariosa Nyi Putri teh matak nyentuh kana jajantung, matak ngaruntagkeun kana bayah, matak nyeri kana hati sanubari, boro-boro karaos ku Raden ulang isung atanapi eta ucapan teh. Najan ku Paman ge karaosna nyeri pisan. Hartosna mah mana komo. Nu jadi pokona nyaeta Raden geus kasawang pisan pinyerieunana. Tapi Raden, Paman teh teu weleh-weleh ngaduakeun muga-muga singkiat dina nggoning nandangan tunggal anu sarupa kieu mun. Cek Paman lengser can seubeuh ngabeberah manah Ratu Bungsu. Lain ngabejakeun kasauran Nyi Putri kalah mepelingan ka Ratu Bungsu. Kaarti pisan Paman. Sok geura bejakeun. Nah naon sabab musababna pangna lamaran kuring ditampik, nah kurang kene harta banda atawa kumaha? Sanes Raden. Tapi Nyi Putri teh bener-bener nampik nun ku alatan alim ditikah ku nuawon rupi. Teu narima upama kagungan caroge ka lalaki nu teu ngabogaan kakasepan. Saurna teh hate kami mah geus pageuh batan taneuh, teu alah batan karang geus moal bisa diobah-obah, moal narima ka Ratu Bungsu Karmajaya nu jiga lutun. Teu hayang teuing boga salaki ka jelema nur hartina mah nu rengkung kuru, sasapaan hayang ulah kaalaman boga salaki nu kitu patuten. Kami mah moal cenah moal kaduhung moal nineung moal ingat ka jalma nu geus hartina mah teu ngabogaan kakasepan, geus hese dipulasna moal beunang di rautan mending keneh teu tulus kawin batan meunangkeun nu gerang jeung gering. Sabab kami mah geulis kudu meunangkeun nu kasep tah kitu diantawisna Raden. Cek Paman lengser pepeta. Panon neuteub kararai Ratu Bungsu Karmajaya nu geuneuk bakat ku nafsu tapi tetep ditahan sakuat tanaga sangkan amarah teu buda nafsuna ulah mabur. Tega temen eta putri kumawani nyarita kitu. Terus kumaha deui cenah Paman? Kuring jadi penasaran. Hayang nyaho kana pamadegan putri teh nu sanyana. Kumaha kahayaan hate putri nu geulis teh?
Saura tubung Sukarmajaya bangun penasaran. Ambak kanana beki kerep kasedakeun ku amarah soca burahai beureum menibun celik. Raden, syukur pisan sasaurana teh nganu penting nama kieu we. Nu gerang mah kudu kanu gerang deui, nu rengkung kanu rengkung deui, nu goreng sopa kudu kanu goreng patut. Palias teuing ulah ka sorang ulah laksana teu hayang boga salaki nu kanu kitu patut. Mejeuna mah nu goreng mah pikeun si baganan sari. Siga nama pariuk ningang kakeb krep cenah meuni tandas nyareos kitu teh Raden. Macak nyeri teh ka kupingna ku paman ge. Komo meureun ku Raden mah cek paman lengser. Uguh paman nyeri perih mata ketir mun kieu carana. Tetela anu geus nyolong bade. Tuluyu jeung rupa anu sakitu mencerangna. Teu nyana bakal kieu balukarna. Bet jauh kana taksiran. Taina rek kumaha cenah paman, saha ari baganan sari teh. Atuh bungsu Karmajaya ngagidir nafsuna tapi masih keneh kuat nahan amarah. Muhun kitu we Raden. Maksud paman teh ngadugikeun jawaban ti Nyi Putri yen lamaran Raden teu ditampi. Jalan Raden teu kagungan kasep. Hese dipulasna beui moal beunang di rautan. Geus paman. Kuring ngarti samaya mah. Aisyah terusna kumaha cenah. Sumun kieu Raden. Jadi pan disebatkeun nu geulis kudu kanu kasep, anu goreng patut mejeuna keur si baganan sari. Ari baganan sari teh Ratu Ayu ti Cihanjuang anu kiwari nanangan ka nyeri batin, ka nyeri lahir disiksa dipikeun di hulu dayeuh marga Cina. Demi kaayaan salirana engke Raden ge uning aku anjeun. Tah kitu pamendak pamande Raden. Janten Raden teh ayeuna pisan bade dijajabkeun ka hulu dayeuh, bade ditepangkeun sareng baganan sari. Tak kitu parentah Nyi Putri Malanggirarang teh nun. Cek paman lengser tatagnya keur nyaritana parentah ti Ratu Emas Malanggirarang. Atuh Ratu Bungsu Karmajaya menika kerot nahan amarah, hampir-hampir teu kawadahan. Kurang ajar. Teu boga pikiran mun kitu mah. Na teu kapikir ku Putri Malanggirarang kapan kuring geus ucul pakaian nu sakitu lobana. Naon hartina pamenta nu murudul jika kitu teh paman? Kumari cek Malanggirarang cenah. Ratu Bungsu Karmajaya narosna rada heuras anjeunna panasaran palai uninga kana pamadegan Nyi Putri. Raden. Eta ge pada nyawalakeun di karaton teh nun, malih mah nu jadi bahan catur teh sareng rakana Gajah Tarunajaya. Nanging Nyi Putri Malanggirarang tetep teu asmanahna, teu bisa dioget-oget. Kieu jawabanna teh. Ali sapasang nu ditaretes inten asupkeun kana mas kawin. Pakaian sapangadeg asupkeun kana tukon. Ari nagara anyar asupkeun kana leledug. Tah kitu saur Nyi Putri teh Raden. Jawab paman lengser pepeta. Naon? Teu kaharti teuing naon hartina mas kawin hal ieu dina hal ieu. Kuring mah banget teu ngarti teu puguh jujutanana paman. Saur Ratu Bungsu kaget. Duh kanun. Nu saleresna mah nanging numutkeun sawangan paman minangka pameulina teh meureun numera tumi kapalai ka anjeunna. Janten najan teu cios nikah ge keukeuh we dirawat etang-etang ganten saparurugel nun. Ari tukon naon teu ngarti kuring ge. Saur Ratu Bungsu Karmajaya naros deui rarai beuki geuneuk tananing amak. Maksud Nyi Putri nu saleresna mah duh kanu nganurutkeun sawangan paman ye kitu ge nurutkeun sawangan paman nu bodoh kieu. Paman teh eta kieu tukon teh sami sareng buruh atanapi upah, buruh daek dilamar atawa ditanyaan. Janten sanaos nikahna teh cios ge keukeuh we barang mah dirawatan ku putri minangka ganti rugi kitu tah. Cek paman lengser capetangna keur nerangkeun ditanyakeun ku Ratu Bungsu Karmajaya nurutkeun ka nyaho manihanana. Pinter ari neangan pikecapeun namanya. Ngan hanya ka pinter dipake kabalinger. Pinter kabalinger hanya ka kapinteran dipake nipu batur. Ari leledug naon paman kuring baki teu ngarti ye. Saur Ratu Bungsu. Sumu. Tina kecap ledug rupina mah sunuh. Peda eta pakarangan bumina janten ledug atawa lidig balas katincakan kudu nanyaan. Sanaos nikahna teu janten ge atana pinanyaan teu ditampi barang mah lapur kanggo ganti rugi keneh rupina teh nun. Jawab paman lengser capetang. Be. Kacida teuing atuh ari kitu mah.
mun kitu mah bener-bener panipuan kitu carana teh. Sabab mun rek niat bener mah teu kudu loba aturan. Estu diteangan alasan teu munasabah. Diteangan picariteun anu teu perlu. Mun rek nampik mah matak naon we tibareto ulah nyiksa heula. Ulah meres heula, ulah ngagawekeun heula. Dasar putri kurang ajar. Ratu bungsu Karmajaya bendu raraikeun neuklir beusi atah meuleum. Sok caburahay beureum bari molotot salira ngakidir bakat ku nafsu. Atuh paman lengser bati ngadeeg-deeg manehna ngarasa reuwas sabab pasti bakal kajadian nu mata kriweuh. Lamun aya naon-naon pasti paman lengser kabarerangan. Paman lengser moyongkod undur-unduran. Punten we Raden Sun. Ka paman mah ulah bendu da paman teh mung dharma utusan. Ulah bendu ka paman, ulah nyarekan ka paman. Cek paman lengser meni sepa. Ngerasa paur bisi dirina kabarerangan. Paman, eta kalakuan putri tepi ka kitu nah meunang nanyakeun ti urang mana cenah. Kuat kawani ngahina basa ka kuring campelak nincak hulu cucungah pisan ari kitu pertama. Saur Ratu Bungsu Karmajaya anjeunna nguat-nguat batin nahan amarah jeung nafsu supaya ulah budal kanu teu puguh sabab najan bari jeung ambek ge tetep boga kasadaran yen lamun aya kajadian ngaruksak bakal tamah goreng balukarna. Ih, duka teuing Raden. Paman mah teu terang duka upami naroskeun ka urang Ciharenong manun rupina kitu. Coba paman lengser bari terus toleh ngeleper. Ngarasa rewas nampuna bendu. Paureun yang hareupanana da meuni noroktok gaduh paman lengser turna nyorojot jiga nu kabulusan. Duh. Nah, ka urang Ciharenong cenah. Cenah ka urang tutugana sakalian. Ka urang Cirenang kadinya. Kurang ajar, panipuan. Munya hoki mah moal teuing dilayanan. Kaula lain owal ku harta banda paman, tapi keheul ku jalir janji, manehna mere janji, manehna nu jalir. Teu pagehnya kalau ucapan, teu kuat nahan carita. Estu teu puguh cicingna. Horeng putri teh tukang lancalin ciluncat mulang, leupas tina tali gadang. 3 kali manehna janji, 3 kali jalir. Kaopat nganyerikeun ka kaula. Kurang ajar ti marang Ratu Malangi. Ratu Bungsu Karmajaya beki parna benduna akhirna teu katahan korejat Ratu Bungsu hudang dumadakan jadi jag-jag waringkas deui. Tanaga ngadadak gede rancingeus jeung buringas celeng luncap. Muru pacul gede nu cungelik sisi parigi kep dicekel terus dipake ngadukan tanu. Tai pacul nu ti kidul diurugeun ngaler nu ti kaler diurugeun ngidul ti kulon diurugeun ngetan ti ketan diurugeun ngulon parigi disaeur deui dipulangkeun kana asalna. Taneuh nu ngurung parigi seah ngaguruh ting burulu ting porolo dibarengan ku sora nu ngagerenggeng. Kawan tu parigi nu geus kacida jerona disaeur ku taneuh kacida lobana. Tanaga Ratu Bungsu Karmajaya kacida rosana taneuh tepi ka ngaguruh ngurugan parigi nimulkeun sora anu ngaguruh handaruan. Waktosna se